Seueur pisan jalmi naroskeun masalah na kumaha upami abdi getol ibadah tapi jujur teu boga elmuna. Jujur di aku. Sombong teu boga ilmu di aku. Naroskeunana sah atan henteu dijawab ku singkuring. Ibadah teu make ilmu sah. Ngan di dinya aya. Anjeun pikir. Mestina pertanyaanna kieu ditarima atau henteu? Lain sah jeung teu sah. Diterima atau henteu? Tah lamun urusan ditarima jeung henteu, simkuring nek nyarioskeun, tong bujang-bujang nu teu make ilmu, nu teu boga ilmu, cacak-cacak anu boga ilmu bari ngarti kana ilmuna cek Allah, can puguh ibadah maneh dipake meuli surga. Can puguh. 1000 tahun anjeun ngalakukeun amal soleh sadetik teu pernah nyieun dosa, can puguh bisa dipake meuli surga. Komo ibadah teu make ilmu? Tong dianggap sepele. Geus berhadapan jeung Allah, naon anu dicapkeun ku anjeun? Ya laitani kuntu toroba, ai sugan teh moal kieu. Sugan teh moal kieu, sugan teh bisa protes. Ternyata teu bisa protes. Sok teh ayeuna mangpang meungpeung belajar kana ilmuna. Sabab pertanyaanana ditarima atawa henteu ibadah urang.